Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Tiara Aprilia, Abdi Anisya Permatawati, abdi Alia Nabila, Abdi Rifa Bila Yulianti, di kelompok Tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nya Pak, abdi Tiara Aprilia sama rencangan abdi Anisya Alia sama Rifa. Ieu abdi di kampus Universitas 11 April, PGSD angkatan 24. Perkawis ka dieu ngeunaan bade wawancara adat budaya anu aya di Rancakalong nyaeta Tarawangsa. Alhamdulillah, Bapak kalungkapan di mahasiswa Unsap Sumedang. Berjam lengah, pada yang akan silaturahmina atur nuhonku kalungkapan anak. Wasta bapak teh dinamian ku sepuh teh Pupung Sufena. Lahir di Rancakalong Sumedang. Ya, bapak sebagai namanya penerus atau pewaris budaya nu aya di Rancakalong. Lain ya Pak, anu terusan anu kahiji anu dimaksud tadi Tarawangsa teh Tarawangsa teh eta khususna kanggo urang Rancakalong mah hiji padamelan anu pinuh makna dilebetna namun filosofi mau kalahir mau kabatin bari dituna Tarawangsa teh kanggo siar Islam ka daerah Rancakalong ngan kumang upikeun nyaeta mediana teh ku seni alat seni Tarawangsa mah gitu. Anu dibangun nyaeta ku dua seni alat seni nyaeta rebab jangkung disebat Tarawangsa mah kacapi nama disebut teh kacapi Tarawangsa mah nya sadayana mah sebat Tarawangsa nu dua eta teh nu dua alat seni teh. Terus di Rancakalong teh gitu. Keur masyarakat Rancakalong eta seni teh stuning seni anu namina teh anu kalebet tadi oleh seni antik. Seni antik. Di mana eta kesenian teh membawa hikmah gitu. Kanggo tatanan kahirupan. Kalayan alhamdulillah ditampi ku masyarakat Rancakalong teh maka pungkur masyarakat Rancakalong teh berabad-abad sameme 14 teh kabeungkeut nyata ku nagara Galuh Sunagara terus Pajajaran otomatis keyakinan kepercayaan teh ngalap Sunda militer agama Sunda militer campur sareng agama Hinduna agama Buddha-na. Tidinya aya penyebaran syiar Islam lengkap nyata hiji utusan Allah utasna Sunan Gunung Jati di Cirebon, Sunan Bonang, Sunan Rohmat di Pajajaran, termasuk Sunan Kalijaga. Jadinya sungting ka Rancakalong sejak badai di syiar Islam. Nanti sakama-kama eta nu opat wali teh gitu tepang heula sareng kesepuhan Rancakalong tadi. Badami secara intern musyawarahkeun kumaha ieu carana supados naon namina teh syiar Islam teh ngaguluyur daya patentongan atau nabi secara fisik daya adu intinya daya naon perdebatan atau peperangan.
nya anu wali nu opat eta teh badan dan sawala ngempalkeun 10 tokoh masyarakat nu di Rancakalong. Nu disebat kiwari atas 10 tokoh masyarakat teh disebat wali pupukunan Rancakalong. Pupukunan teh kana budaya. Saur keterangan anu 10 tokoh masyarakat anu disebat wali anu pupukunan teh kedah kanu naon budaya syiar Islam. Ameh ditampi kalayan henteu ngaculkeun budaya-budaya ditinggal para kaum kepungkur. Didinya sawala sanes ukur sakali dua kali sawala teh tahunan. Nya tidinya aya amprok tah. Restu tidinya dugika pengersa Sunan Kalijaga miwah reng-renganana termasuk anu 10 tokoh masyarakat teh nyiptakeun sebuah alat seni. Yang disebut tarawangsa. Akhirnya sasih Muharram dina pertengahan abad ke-15 saparantos runtuh Pajajaran burak nyata dina abad ke-14 aturan sakalong kalebet ka mana nah gitu nya kabeungkeut nyata ku Karatuan Sumedang Galang eta teh dina abad ka pertengahan abad ke-15 tadi dinya ngabentuk tadi oge anu ngadamel tarawangsana secara fisikna. Ya alhamdulillah orang masih kena orang Rancakalong sebat ajang ribunan ngadamel ngetek gitu. 2 lamar kawat anu digesek disebat tarawangsa, 7 lamar kawat anu dipetik disebat kacaki tarawangsa gitu. Kamu tadi media syiar Islam katana Rancakalong tadi dinya alhamdulillah ditampi ku masyarakat Rancakalong daerah tarawangsa teh da di samping hiburan kamu para petani digelar tarawangsa teh gitu nya bade panen soalnya hiburan ku tarawangsa sawengi jeput oke di naon diperangkeun jeung kasenian teh eta syiar Islam termasuk budaya-budaya anu ditinggal ti gaduh pakuan Pajajaran dikolaborasikeun gitu sareng ajaran anu enggal nya teh Islam teh cek paribasa ayeuna mah dikolaborasikeun dihijikeun gitu. Nya didinya teh alhamdulillah setiap petani bade panen sok aya syukuran ku media tarawangsa. Oge satsana panen oge atanapi saatosna panen sok ngalaksanakeun penghormatan tarawangsa. Termasuk syukuran-syukuran anu sanesna tuh dugi ka ayeuna. Alhamdulillah kata kasetian tarawangsa teh naon masih kena lestari dan sekarang. Kan anu kaduana naon harti sareng makna tari tarawangsa pikeun masyarakat Sunda. Tari makna tarian eta teh ngagamarkeun hiji tepungna rasa. Nah gitu. Jadi urang teh salaku umat manusia teh gitu. Kudu melaksanakeun hablum minanas, sanes wungkul hablum minanas teh papada manusia tapi kudu jeung alamna. Maka kayak sasajen mah intinya soalnya bubuhan, bubur beras gitu kan urang teh kudu ngahiji jeung alamna sabab urang hirup hurip teh katergantungan jeung alam tuang luhut itu ieu syukuran termasuk jeung manusana termasuk jeung nu gaduhna nyata Allah jalla jalla awana tadi oke ku kabungahan gitu tari eta teh ku kabungahan hiji datangna Islam nyata kamu nyalametkeun lahir batin tadi oge nempuh tadi kahirupan anu lebih baik apa itu anu kadiluna dina kegiatan atau upacara naon wae tari tarawangsa biasana dipintonkeun. Selain dina acara pokok tarawangsa digelar tadi bade panen supaya syukuran satos panen pangkitudi supaya syukuran ku media tarawangsa tiasa diangus syukuran non bae sapertos ulang tahun bedanya pribadina masing-masing sapertos ngabangun bumi beres tiasa syukuran nikahan hitanan terus acara-acara mapam naon bupati tiasa ku acara tarawangsa kalebet mi eling dibabarkeun jeung junan alam eta teh jadi mata Rancakalong mah udah diana teh tarawangsa kayak buludanana teh gitu
Salajengna pakakas musik naon wae anu dianggo dina tari tarawangsa. Nah, kemarin Pakakas musik parabotna tarawangsa. parabot ya tarawangsa teh apaan gitu. Tarawangsa rebab jangkung disebutnya tarawangsa teh. Rebab jangkung ai kacapin mah kacapi gitu kacapi tarawangsa. Ai materialna mah tinu kayu. Dibuatna teh tinu kayu. Kai gitu kai. Nah pilihan tarawangsa teh. Kapungkur mah kai nyata kembang kai kembang kananga nu agung. Nah, terus saya peralihan deui kanu kayu jengkol. Terus kayu mahoni, kayu nangka material teh termasuk senarna. Nah, kapungkur mah babala gojangan bapak obrolan ti sepuh. Kapungkur mah kan ukur zaman abad ke-15an mah can aya material kawat anu begitu mutakhir kawas ayeuna. Gitu. Kapungkur mah saurna mah tinu sela-sela nyata rambut aren. Mun aren teh sok aya hidupan moal teh gitu. Nya sedemikian rupa kapungkur mah da jamina kitu nya ngarulik ongkoh gitu. Sayeuna satarikaitna kudu kitu gitu. Aya peralihan deui nyata zaman POC masuk naon teh negara Eropa ka urang ngajajah. Sok aya naon bangsa kawat telepon kadar itu dugi kan sana kapungkur mah kawat telepon anu sakitu agengna sagede curug dugi ka dirawat diipiskeun gitu biasa ngajantenkeun senar peralihan deui nyaeta kanu senar rem motor gitu materialna teh nyaeta kayu sareng tadi hanya aya sakedik wadah besi kana situ. Salajengna Bapak nilai-nilai budaya naon wae anu aya dina tari tarawangsa. Nilai-nilainya seueur jadi ngangkatkeun tali duduran gitu antara keluarga jeung keluarga termasuk naon antara baraya jeung baraya di luar keluarga gitu termasuk deui naon namina teh silaturahmi anu karaos ku bapa sanes kumpul jeung negara urang jeung negara nu sejena oge alhamdulillah urang teh jeung turisna kitu nya. Nah, termasuk deui nguatkeun nyata rantai kahirupanana naon tadi wudunan saling bayung dina harta saling bayung dina tanaga mun aya anu bade nabeu tarawangsa teh otomatis eta teh masyarakat teh aya nu masihan beasna nu masihan artosna sulukna gitu eta teh terus silih watosan teh masalah dina bidang pertanian silaturahmina teh gitu supaya bahasa kieu kolot mah kumaha cenah tani ayeuna gitu sok kitu teh. Nya alhamdulillah ilmu-ilmu eta teh kaserap di nu pagelaran tarawangsa teh. Naon aya obrolan-obrolan anu tadi ge nyambung naikeun taraf hirup masing-masing. Anu nomor hijina deui nguatkeun kaimanan sareng katakwaan hiji manusia ka Allahna. Nami kaimana. Terus Bapak salajengna saha wae anu biasana ngalaksanakeun atanapi nampilkeun tari tarawangsa. Saha-saha wae nah ai kapungkur mah aya turunan sanes turunan nu keahlian. Keahlian ai turunan mah dasarna ge turunan Nabi Adam Abu Hawa gitu kan beda. Eta mah ayat sorak keahlian masing-masing gitu. Mun kapungkur ibaratna si A teh sok janten saehu. Anak-anak si A na teh sok aya naon naraskeun nya tatak laksak pada malam ibu ramana tenepi karuhuna dina bidang kasaehuan. Eta teh jami eta teh ku zaman ayeuna anu ku bapa dilaksanakeun gitu. Naon namina teh henteu mudag turunan. Mudag nyata kahoyong atanapi karesep. Sing saha anu resep tarawangsa sok hayu urang sasangan. Gitu. Eta teh. Terus ai kapungkur mah diajar tarawangsa teh nyata satos balik. Nah, satos balik gitu. Terus mun istri saatosna beres haid. Gitu. Otomatis ngomong ku zaman ayeuna tas-tasan gitu bakal melestari teh gitu. Asana tarawangsa teh kayak ngelakuan dewasa bang gitu. Ayeuna mah dipruk-pruk dibalikeun. Di umur 6 tahun, tug dugi ka maksimalna gitu biasa berlatih tarawangsa. Termasuk naon istri anu masih kene het ya biasa ngalaksanakeun eta budaya tarawangsa. Sanes unggul urang racakalong sekali basana
urang luar biasa anu bade miharep hoyong terang atau napi termasuk hoyong naon ikut campur di bidang tarianana atau napi itu dia biasa alaksanakeun gaya tarawangsa. Salajengna Bapak naon bedana tari tarawangsa sareng tarian tradisional Sunda anu sejenis Benten tarawangsa mah janten tarianana teh naon namina teh sanes hiburan semata tapi hiburan aya tuntunan di lebet teh. Nah, sanes bapak ngabeda-beda antara musik tarawangsa sareng musik-musik sanesna gitu. Tarawangsa mah lebet kanu rasa langsung acepna teh kanu rasa. Ari jaipongan mah kanu emutan heula. Gitu. Anu emutan ngareuna geunah ye di idinganana di tarianana teu masuk kanu manah mah ukur geunahna teh geunah we hungkul. Tarawangsa mah benten aya galecok. Dinu hate teh kunaon di ngeunahan teh kusaha di ngeunahan teh kitu. Kali teh aya simul siroka di lebetna. Salajengna kumaha harapan Bapak pikeun ngalestarikeun tari tarawangsa ka Tayuna? Harapan bapak nu utami naon hiji bangsa lamun teu ngeunah budayana magarana geus karusak. Hiji bangsa nu teu mangeunah kana budayana sumawona geus ngaculkeun tatanan budayana eta nagarana ge bakal runtuh. Sombrana ge oray-orayan mah di lalajoanan ditiara ayo orangnya mah bumbu kata di gitu. Taklah kamu bodohnya kasamaran tinggal pengalaman bapak pribadi gitu. Alhamdulillah ukasenian tarawangsa hiji bapak biasa silaturahmi antara masyarakat Sakalong jeung masyarakat sanesna. Nomor hijina deui nami tatanan hirup kita susah deui ngeureun. Terus seueur pengalaman nomor hijina nguatkeun nami iman jeung takwa kamu maha kawasa. Terus salajengna alhamdulillah ku seni hormatan tarawangsa tanapi budaya tarawangsa tiasa mancanagara mau ka Jepang, ka Denmark, ka Jermana gitu. Eta ku manfaatna kasenian tarawangsa. Nu utamina ulah naon namina teh ulah gengsi gitu nya. Ulah gengsi ka salaku regenerasi gitu. Tuluikeun tapak lacak tuturan nu aya di daerahna masing-masing budaya daerah masing-masing.